Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun ka rengsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi sumangga kiwari urang sami-sami Bandungan deui lajenganana atanapi jujutan carita Jawara ti Kuburan karangan Kiliksa. Anu ayeuna bersi Bandungan bagian anu ka-58. Sakumaha naskah ieu carita karangan Kiliksa anu kantos dipaluruh dina bagian anu ka-57 hancapoe kamari. Pedaran Mang Dedi kebegat kuanci dina mangsa medarikeun kaayaan alam pasosore di wewengkon Gunung Belang. Khususna atuh kakersana Mama Sutara kairing ku dua muridna nyatana si Radia kali Sincang. Harita teh ngintip-ngintip siluman atanapi ririwa gitu istilahna namanya anu harita marakayangan tah. Kumaha atuh para pamiarsa saha atuh eta ririwa anu saresna? Tah langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam pasosore di wewengkon Gunung Belang. Tonggere tereang di sarada mata kelar jeung mata kuaas. Da memang kaayaan di alam pagunungan mah najan heueuh ge sore hieum cedeum kaayaan alam teh. Jangkrik-jangkrik geus mimiti di sarada. Mapaesan kaayaan alam harita. Bre di hiji tempat harita teh aya jalma tiluan nalaki wungkul. Horeng si mana horeng Mama Sutara kairing ku dua muridna nu katalasi encang jeung si Radia. Maranehna teh tayalian keur ngintip-ngintip makhluk goibul wujud anu harita marakayangan di dinya. Marahan masih encang atuh jeung si Radia ngeceuwih we harita teh ngomong sagala diomongkeun. Ngalah urang Bandungan we sing talitinya dia bisi teu kanyahoan ngaleosna. Nah maranehna teh ngalian jiga kasir atawa ngapung jiga manung atawa papatong hayang nyaho kudaon ge dia euy. Ceuk si encang bari jeung Noel celik si Radia. Atuh puguh si Radia jadi ngagurubug bari pok harita. Kunaon ari maneh sia teh Cang? Kelaka Noelan celik dewek jiga ririwa sia. Rek nempokan mah tempokan we sing taliti ulah bari jeung tua-tua kana celik. Nah hampura we atuh lain dihaja da suganten we kana tak-tak si lain da puguh teu katempo. Cicing ulah ribut sana dia tuh. Anu sahuleum mah geus jadi haseup euy oleh itu. Alah kabeh jadi haseup. Cek si encang bari jeung tutunjuk. Ari panon teh oleh niteup ka tilu makhluk. Mujrimna geus robah jiwari jadi haseup. Atuh pok Mama Sutara harita ngomong ngalaunan. Sangkan si encang jempe. Jarempe tuh. Ulah ribut bisi teh kanyahoan leosna. Cek Mama Sutara bari jeung tak si encang. Mangga Mama, abi moal gandeng ayeuna mah. Jawabna si encang bari jeung terus jempe anapok di tema atuh ku si Radia. Heuh, si encang mah gandeng wae Mama. Cicing atuh si Cang. Ulah ngomong wae gandeng. Cek si Radia bari jeung pakpigeulan leungeun si encang. Atuh ngadengeh kitu mah Mama Sutara pusingin pok harita. Kumaha ieu teh? Apaan si Injang mah geus jempena ari maneh kalahkan ngomong wae atuh si Radia. Mama Sutara rada heuras.
Cuk si Radia jempe teu ngomong deui. Panon mah molohok ka tilu makhluk anu geus daradi haseup. Paledu tilu gulung haseup beunikeun ka kanal. Seot tiluanana eta haseup teh nyirorot ka handap. Teu beda ge gerek asup kana hiji liang. Tungtungna las. Haseup diturut teh ngaleungit. Tiluanana geus ngiles teu kanyahoan leungitna. Sanggeus kitu mah hiung deui disusul kuno cerik ngabangingi mata kukurayeun anu ngadenge. Cerikna jiga alon tapi kadenge jelas pisan kawas anu tompokeun kana ceuli. Atuh rei bulu punuk si Radia jeung si Encang ting puring-puringkak. Sanggeus teu katempo girimna kalah jadi sieun bulu punuk ting puringkak bujur asa kokoplokan. Sakujur ning awak ngoprot juuh ku kesantis. Kamana anu cerik cuy. Mata kukurayeuna manusa tawa jurig nu tadi teh nya. Waraid teuing. Teu hayang patepung jeung jurig kuing mah. Ceuk si Radia bring gibrig awakna teh. Pok teh si Encang ge ngomong bari jeung ngalepan. Laras pisan mama aduh aya jurig anu cerik mata garila meneting puruding kieu bulu kelek bulu punuk. Dua cingkahkeun deui mama aduh kuring masieun. Ceuk si Encang bring natayep nyakelan ka Mama Sutara. Pok Mama Sutara harita ngomong semukeun. Ya jampe atuh jempe cek aing jempe. Kawas pejuh wis siarap hade. Apa geus eueuh jurigna oge. Nyawan deui yang dipikasieun atuh. Dasar borangan. Ampun mama. Kumaha tuh da sieun. Eta nu nangis teh mata ngaudangkeun buluk punuk. Sorana ngabengingik mata kukurayeun ngahalares eta teh nu nangis mama nu sababna bet aya di dieu atuh. Nah, ari sia aing Radia. Borangan sia. Berapa alasan? Yuk, haleumpang deui sia. Jurig nu keur cerik teh urang sampeurkeun. Alah, sampeurkeun mama naha telepat mama. Heeh, urang sampeurkeun. Hayang naon sabenerna? Nah eta teh siluman atawa naon? Yuk. Berapa ngomong atuh. Ceuk Mama Sutara bari cangkeul hate. Ngadenge kekecapan muridna kitu terus ngalengkahkeun di sukuna. Teu malire ka si Radia jeung ka si Encang nu gawirna palahak polohok. Akhirna mah duanana genep ngicelik naluturkeun da sieun ari tinggalkeun mah. Teu lila antarana Mama Sutara jeung nu duaan geus terepi ka hiji palataran. Urut ngaleungitna jurig anu tilu teh. Barang serog Mama Sutara meni colohok. Lantaran didinya aya tilu rorongkong meni patunjang-tunjang. Gigireunana patulayah bubuk lamak anu geus saralawet. Jikana bae urut papakeanana beureunan. Leng Mama Sutara ngahulang. Panon molohok kana tilu rorongkong. Ari si Radia jeung si Encang ting purungkut jiga nu soak pisan. Jajantungna ratu tutunggulan bulu pundukna kalah beuki karanol. Tim puriding beuki rongkah. Sanggeusna dadalila pok Mama Sutara ngomong kitu ge alaunan. Teteh anu tadi teh tilu arwah nu marakayangan. Jiga namah maot ngadadak atawa memang aya nu pateni. Carana kajempisan karunya teuing dedeh teuing jigana bae dagingna beaku manuk gagak atawa ajak nu tina dengan karitulang talengna we. Tapi ya sagala rupana geus kaliwat daun rupa nu teu dipiharap geus kajadian. Ngan hajakal we aing teh nyaho kana ngaran-ngaranna nah saha ieu tilu rorongkong teh. Saur Mama Sutara bari jeung ngalengkah di lalaunan. Sedeuneu ngadeuketan tilu rorongkong anu patunjang-tunjang. Heo kaambu bau hanyir keneh. Parandene kitu Mama Sutara tap maju teu kaganggu ku naon-naon. Sadengkeun si Radia jeung si Encang gawena teh silireret we. Malah pok si Radia ngomong kitu ge laun pisan sok dikat sieun kadengieun cenah ku guruna. Can Mama guru tuh ngadeuketan ka ditu. Ai urang kudu kumaha?
Nah ngajodog we jadi yo tak kudu nuturkeun yo. Cek si Incang semua anu bingung lantaran kasieuna teu daek ngurangan. Urang tuturkeun we ka mama guru. Bisi aya nu ngaraunggeum di dieu mah. Ayo buru-buru sia dia. Bisa aya jurig manten. Cek si Incang bari jeung ngalengkahkeun sukuna nuturkeun ka Mama Sutara. Tapi sukuna karasa ngaleper. Ulah Cang euy Cang balik deui sia. Sieun di ditu mah deuleu. Cek si Radia bari ngabedo di leungeunna si Incang. Da sieun mah adaogan ieu komo atuh. Ayo tuturkeun mama. Jawabna si Incang bari jeung ngagusur si Radia. Akhirna si Radia oge atuh nuturkeun. Kali lagi terapi weh ka Mama Sutara. Reg duanana eureun panonting polohok kana tilu rongkong nu patulayah. Radia, Incang, di mana? Di mana? Kumaneh ka carempok cawan teu. Saur Mama Sutara bari ngareret kadua muridna. Pok si Radia harita. Malik nanya, naon anu katingali teh mama? Kakak, tilu rorongkong nu ngagaul repatulayah hareupeun urang. Jawab Mama Sutara bari jeung nunjuk kana rarong. Kan tenan we ningali imah mama. Nah kumaha kitu mama? Lainnya kumaha sok sidikeun kumarane. Nah ieu rorongkong teh rorongkong saha kira-kirana? Da jiga nu anyar kene ieu rongkong teh. Lantaran kaambuna muni hanyir kieu sok. Sidikeun kuduan kaynya. Cek Mama Sutara harita teh bari jeung nunjuk tilu rorongkong. Si Radia jeung si Incang ting polohok ting polongo panon dibolototkeun di belel-bel. Di belel-bel bakat ku hayang sidik pisan kana tilu rorongkong. Tapi tetep tanda-tanda anu bawuh. Akhirna serog atuh si Radia maju ngaleng salengkah. Kasieuna ngadadak leungit diganti ku rasa penasaran. Malah si Incang oge jadi kabawakeun. Serog ngalengkah ka hareup ngadeketan tilu rorongkong. Breh katempo gigireuna teh aya bedog ngagoler. Kataya si Radia ngadeketan bedog nu ngagoler teh. Ragaman lingeuna arek nyokot bedog, tapi yuk aya angin meni ngaguru. Siap atuh nebak beungeut si Radia. Atuh harita, alah! Gebeg si Radia ngagebeg sakar tebek. Cileng loncat ka tukang bari jeung ngagero satarikna. Halah, ampun mama, sieun kuring mah. Ayah bedog mama tuh. Ayah bedog nu ayah anginan. Mataku kurayun. Cek si Radia bari jeung nunjuk ngacir-ngacir curugna kana bedog gigireun eta rongkong. Panon si Radia meunikeun ka buria buncelik, awak ngaleper bakat kurewas. Kitu deui si Incang. Manehna kabawakeun soal. Ciluk meluncat ka tukang, gebruk rubuh jiga dundik dibebetkeun. Awakna karasa linu jeung nyeri. Tapi henteu dirasa kodomang ngorondang ngadegetan ka Mama Sutara. Pok ngomong bangun reuas. Ampun mama, si Radia ngareurewas. Manehna sieun ku bedog. Jajantung abdi meni asa coblok. Ngan untungnya coblokna acan. Dasar mangkelu kenyahoanan sia mah. Kuring mah sia lain sieun ku bedog sia teh Cang. Tapi reuas ku angin nu kaluar tina bedog. Dasar bodoh maneh mah. Cek si Radia teu ngeunah disebut sieunan ku bedog mah. Akhirna kasieun jadi leungit kalindih ku nafsu ka si Incang. Ngan untung saome si Incang ngomong Mama Sutara keburu misah bari gumujeng bangun anu bunga. Geus. Kudu loba obrolan kudu loba cacut. Mama geus nyaho kana naon-naon nu kajadian. Aida mah kieu we barudak eta bedog cokot di kursi lain Radia. Mama hayang ngilikan nu leuwih yakin.
Sugan jeung sugan dina eta bedog aya tanda-tanda nu bisa dipercaya Sor Cokotenya. Ke mama tanggung jawab moal naon di moal. Saur Mama Sutara bari ngareret ka muridna nu katelah si Radia. Pok si Radia harita. Mama, eta bedog teh bade dibantun ku abdi. Bari aku mah kerek ngegea sagarupa. Lah, da bedog mah uhuntuan. Cicing si bedognya ulah niup juga tadi yo. Maneh dicokot ku kuring. Cek si Radia berikan doang lempang juga nu heueuh wani pisan. Seleungeung ngadeukeutan bedog nu aya gigireun eta rorongkong. Sanggeus tepi si Radia tuluapi cilik krawak. Gep bedog dicekal. Gancang balik deui ka Mama Sutara beri ngajingjing bedog pok harita. Benang ayeuna mah mama lineuk geuningan bedog teh duh mangga jangakeun. Cek si Radia beri nyodorkeun bedog ka Mama Sutara. Gap ku Mama Sutara ditampanan bari pok anjeunna. Syukur dia. Ieu bedog urang pariksa aku mamanya. Nya aya tanda-tanda nu hade atawa moal ieu. Saur Mama Sutara beri jeung neges-neges kana perah bedog. Malahan mah akhirna sakabehna dipariksa. Tina perahna tugepikeun kana congokna. Sanggeus kitu pok Mama Sutara harita. Ci euy. Yang urang. Lain kulan-kulan sia nyieun durukan. Sok kumpulkeun suluh-suluh nu garading. Pikeun balik sabedog nu leuwih taliti ieu. Da kudu caang meureun. Saur Mama Sutara bari ngareret ka si Radia jeung si Encang. Mangga mama. Ya orang sakantenan bari siduru di. Bari dikalarasan aduh teh tiris pisan mama. Cek si Radia terus ngareret ka si Encang pok harita. Jang. Bantuan ngalasuluh euy, urang ngadurukan. Ayo. Da memang tiiseun ari eueuseun mah. Jawabna si Encang beri terus nyabut bedogna. Sarta harta keneh kencring atuh. Dek ngalasuluh cenah nu kebeneran lebah di nyamah loba awi nu gararing kitu deui si Radia. Manehna teu loba omong deui ngadeluk we ngalaanan dahan-dahan kai jeung awi anu gararing. Sanggeus kaitung loba terus atuh harita digundukeun. Harta keneh der didurup. Jegur atuh seuneu teh hurung meninga bebelah. Berai keayaan lebah dinya jadi caang. Breh tilu rorongkong anu ngajerepat dina taneuh leuwih jelas katempona. Nya sanggeus kitu mah Mama Sutara ngadiketan kana durukan bari jeung ngajingjing bedog. Malahan mapok Mama Sutara ngomong ka dua muridna. Abia. Abi mama. Cang. Abdi. Pedari euy. Ieu bedog urang pariksa ku urang kiluan nya aya naon nu bisa dipake tanah ieu. Saur Mama Sutara beri anjeunna calik bangun salse. Ari si Radia jeung si Encang gancang nyalampulkeun terus gukdek dari gigireun Mama Sutara. Mau urang taliti mama. Aya naonan eta bedog teh. Cek si Radia beri panon mah melong kana bedog. Ari Mama Sutara dengan jawab terus wae harita naliti kaayaan eta bedog. Dibulak balik sababaraha balikan dinangna neng breh teh dina perah bedog aya hiji tanda mangrupa gambar leungeun anu keur nyekel itik. Leng atuh Mama Sutara ngahulang. Manehna mikir meuni anteng pisan nginget-nginget kana eta tanda. Nya nu akhirna manggih ilham anu matak ngayakinkeun pok Mama Sutara harita. Tetela geus yakin ayeuna mah dina perah bedog aya gambar anu tetela. Ieu teh hiji tanda anu geus teu bireuk deui gambar leungeun nu nyakel ieu. Non hartosna mama. Naon hartosna mama? Ada dina lambang si kalingking jang. Jadi nu paraeh teh tangtu murid da si kalingking ieu. Tapi saha ngaranna nya? Saur Mama Sutara beri ngareret kadua muridna pok si Radia harita. Murid nenek kalingking. Kabenar ambung kitu mah anak buah si kalingking teh geus parae atuh mama. Moal berating gelut jeung si kalingking teh atuh. Cek si Radia jiga nu geus ngerasa yakin yen anu kapanggih rorongkongna teh anak buahna nini kalingking. Nah, eta teh geus yakin pisan dia. Cingan ku si lain teguh. Nah, rorongkong saha nu tilu ieu? Bisa naguh kawan teh si lain. Abdi tiasa naguh mama.
Iya rorongkong anu tilu tuh moal lepat deui tangtos rorongkongna si Kemar tilu. Sabab tanda-tandana parantos kiat pisan mama yo. Cek si Radia jiga nu heueuh geus nyaho. Naon? Jadi yang nganti si Kemar tilu cik. Naon bae tanda-tandana cik sebutan hiji-hiji kayaknya. Mama Sutara bangun anu hayang yakin pisan. Sabenerna mah mehna oge geus boga sangkaan kitu. Pok si Radia ngajawab deui meuni jiakna karanan. Hah, gampe atuh mama. Kahiji aya tandana dina perah bedog. Kaduana atuh layon teh atana pirorongkong teh sadayana aya tilu. Katiluna arwahna nu marakayangan ngahaja pisan ngaganggu ka abdi. Jiga namah keheuleun ka abdi. Lantaran perantos kantos gelut sareng si Kemar tilu. Sarta maranehna kungsi eleh pan ku abdi. Tah kitu diantawisna teh mama. Jadi janten yakin ayeuna mah eta rorongkong teh tangtu si Kemar tilu mama. Bangar pintar atuh si laing dia. Tapi ulah wakang ngerebehkeun yang irung sia. Naon rupa omongan si laing masih kene kudu dibuktikeun deui cik. Kumaha daek dia ngadibukti nu sejen. Alah. Mangga mama, mangga kadah kumaha mama ye. Cah, dengekeun Radia. Unggal rorongkong kumaneh kudu dipariksa. Lamun aya barang nu sakira bisa dipariksa ku si laing kudu dibawa ka dieu. Contohna bedog, peso balati, urut papakeanana atawa naon we nu sakira yakin. Alah, Mama Sutara. Ngomongna kitu teh anjeunna beri neutip ka si Radia atuh gebeg si Radia teh ngarenjang. Lantaran rada sieun oge ari kudu mariksa rorongkong hiji-hiji mah. Tapi kulantaran era ku guru ahina pok si Radia harita. Meh-mehan teh kadenge ngajawabna ge. Sok. Lamun heueuh si laing boga kayakinan kitu pariksa rorongkong hiji-hiji ku si laing. Sok. Init. Nenet atuh. Kiting sia. Can sia masuk newo-newo. Sok atuh. Kumaha sok. Lamun kayakinan si laing kitu kudu init. Aduh, untuk sumanga mamakeun kenah. Urang parios ku abdi. Cek si Radia beri jeung Sri Koneng sabab leutik hatena mah. Sieun kudu mariksa rorongkong teh. Tapi daek teu daek jung atuh harita si Radia nangtung kitu ge lalaunan bangun wegah. Sama me indit pok ngomong ka Sincang. Cang. Tambahan deui suluh nurukan teh euy duh. Ngarah hanutna gede. Lantaran cek dongeng kolot oge ririwa mah sieuna teh ku seuneu. Jeung deui ngarah caan we ongkoh. Antlah. Keun tanggung jawab bewek perkara durukan mah. Jawab Sincang bangun bunga. Daek keneh ditah neangan sulu. Ngagedean seuneu tibatan kudu marangan si Radia mariksa tangkorak. Manehna oge atuh harita kabagean neangan sulu. Moal sieun kawas ngadeukeutan rorongkong. Syukur euy, dewek rek mariksa rorongkongnya. Ih, moal sieun kitu teh. Kumaha lamun leungeunna anu ngarangwa teh heuh ngaranggeum ka dewek. Ih, palias teuing ah. Cek si Radia bari jeung ngusap pundukna. Sanggeus kitu terus seleuneu ngadeukeutan rorongkong nu patulayah lalaunan. Katayap ngalengkahna teh lalaunan pisan jiga nu sieun ngagandengan ka rorongkong. Pok si Radia ngomong jroning hatena. Berat aing ieu pagawean teh ngeunah keneh nangan sulu. Kaduhung aing make daek. Da sieun ngadeukeutan rorongkong teh ih. Anyir eta rorongkong babatokna mah dikebolenan kitu ih. Heran katujuh ku seuneu kumaha lamun ngarakam ka aing. Itu huntu nih kan nyengir mata ku kurayeun ih.
Ampun amit-amit jabang amit jabang bayi. Awas ya rongkong ulah usik sa dulu. Bisi aing sieun lah ngajedok sinya ulah ngopepang kokon sia. Ceu si Radia. Dadaku nama tati nyinglar murenan. Bari leungeun jeung panon tunga tengok ka gigireun rorongkong. Ari panon rada dipeuremkeun ngarah ulah sidik teuing cenah rorongkong anu ngajarepat hareupeunana. Tapi da anger we katempo kalayan jelas. Da puguh kacaangan ku cahaya durukan jeung aya di hareupeunana deui. Atuh puguh tulang taleng anu barodas teh katara kalawan jelas. Babatokna jeung kongkolak panun anu jero caralong katempo pisan. Untu anu nyengir kareret deui teu beunang disingkahan. Rei bulu punduk si Radia teh ting puriling bea karep. Sakujur awak ting kalaper tuur ge teu beunang ditahan. Terus we nyoroncon. Parandene kitu ari tugasna mah tetep dijalankeun. Si Radia terus ralateret manuna nempoan kaayaan lebah dinya. Utamana pisan mah nempoan gigireun rorongkong sugan jeung sugan aya barang nu bisa mereka terangan ngeunaan tilu rorongkong teh. Ari si Encan jeung Mama Sutara mah harita teh narempokeun we. Sadenkeun si Radia teu ralateret kanu jauh. Jongjon we nempoan kaayaan disebut deurning eta rorongkong. Nah atuh barang keur tengah-tengotip kitu. Ada kuluprak, guruprak, aya sebagian tulang taleng anu ragrag atuh puguh anu sejenna oge usi. Jiga jung si Radia luncat bari jeung ngagero. Ampun Kang Karong hirup Harongkong hirup. Cek si Radia bari jeung tiburia buncelik panon molotot. Gubrak juraik blek jungkir bakat ku tarik-tarikna luncat. Ampir we ngubruk durukan. Ngan untung we ku Mama Sutara kaburu katewak malahan mapok harita. Ai sia aing nanaonan Radia. Ngan ngarerewas wae sia kami teh. Aduh. Ampun Mama, Harongkong usik, Harongkong hirup jegarek ngudag ka abdi. Ih, babatokna ngagiler jegarek ngegel Mama. Ampun sin Mama. Ampun huntuna menyengir. Cek si Radia berjeng usapan pipina. Terus ngabrigidikeun awak jiga nu soak pisan. Nah ayo maneh. Gimana ayo rongkong nu bisa hirup? Kadupaku maneh paling oge. Ayo sia ka ditu deui. Jangan singaliti. Sugan aya di bedaug anu sedena. Akawan naon we nu sakira pantes dipake bukti. Ayo ini ti si Radia. Ini. Saur Mama Sutara berjeng nurungkeun tak si Radia. Atujung si Radia nangtung pok harita. Aduh. Naon maneh teu make jeung uyah aduh. Hayo ini deui. Aduh ampun Mama. Teu kiat ku sieun abdi teh bisi diranggem ku leungeun rorongkong nu rangos. Tiis pantesna teh Mama. Cek si Radia bari jeung unun-unuran. Atuh puguh we Mama Sutara rada keheuleuh empok ngomong deui bari jeung nepak tak si Radia. Cek Mama init. Hayo ini kitu. Pariksa si tadi ti ulah ieu kaliwan. Lamun aya naon, Mama tanggung jawab. Hayo buru init. Radia. Mama Sutara rada hiras nyariosna. Atuh si Radia meuni murungkut bibirna katara manyun jiga nu keheul. Akhirna pok si Radia. Nya kitu-kitu tuh Mama aduh. Nyengin amat we ulah teu ditulungan nya mamanya. Da abdi teh pan awon-awon ge murid Mama. Bilih abdi diranggem ku diriwa margi da ih. Sieun abdi teh Mama. Ai ngecebedak wae lain init. Mama Sutara keheuleuh. Katayap atuh si Radia leumpang di raraunan ngadeukeutan hiji rongkong anu tadi usik. Bekeulila beuki deukeut jajantung si Radia bener ratung tutunggulan. Hatena ting seredet ari sukujur ning awak geus mandi juuh ku kasang tiis. Barang geus deukeut pisan. Anak torolong teh dihanapeun rongkong aya nu kaluar. Gebeg si Radia ngarejag bae. Sama me si Radia ngagero anu kaluar tina rorongkong teh geus lumpat manten kanu bala. Ku si Radia katempo kalawan jelas. Da kacangan ku seuneu tina durukan. Horeng si mana horeng beurit leuweung anu gede pisan. Buluna ge geus rawun bakat ku kolot. Burebet. Blus eta beurit badag teh asup kanu bala. Ari tulang taleng urut kaluarna katara oyag-oyagan jiga usi.
Atuh renghap si Radia teh napasna panjang. Pok ngomong sorangan bari jengbang kenu baeud. Alah, si atah adoh syah, si berit nurus onyong syah, si monyong syah, tengah dikasopanan ka aing geus kumawa nying sieunan. Awas ya berit, lamun kapanggih dicacag syah ku aing. Cek Radia berjing ngadeukeutan deui kana rorongkong. Ayeuna mah kasieun si Radia geus ngurangan. Lantaran geus yakin nu tadi mah pagawean sakadang berit. Sanggis tempo tunga tengo kira-kira 5 menit lilana. Reet si Radia atuh ngareret kana handapeun tumpukan tulang iga. Breh katempo aya di bedog ngagoler lebah dinya teh. Aya deui bedog dekeun sia dicokot ku aing rek distorkeun ka guru aing. Mudah-mudahan si rongkong teh ulah hirup deui. Cek si Radia beri ngaragamang kana bedog. Beledug atuh leung ngadupak tulang taleng ri bulu punuk si Radia murid jeung deui. Tapi tetep ari nyokot bedog nama. Ngan napas meni asa sesak sabab ditahan. Leungeun ngaleper jiga nu lilinieun. Hag sia benang bedog ka sebelah teh tapi kokod aing ngadupak tulang igana moal ngaridewaan ka aing gitu tapi piraku nu kitu patut ngeriwaan sia geus modar sia mah ngajadog sia. Cek si Radia bari cungar cengir terus lempang ngadeukeutan ka Mama Sutara bari ngajingjing bedog menang manggih deui. Barang geus tepi pok Radia harita. Alah, Mama manganyangakeun abdi parantos mendakan di bedog. Rupina hampir sami sareng anu ti payun. Cek si Radia beri jeung renghap ranjung terus leungeunna nyodorkeun bedog ka Mama Sutara. Gap ku guruna ditampanan bari pok harita teh. Syukur dia. Ulan syukur. Cik urang pariksa deui leuwih taliti ieu bedog tantuna ge bakal aya tanda-tandana ieu. Atau aya tandaan, aya cirian. Cek Mama Sutara beri jeung terus ngadeukeutkeun bedog kana durukan. Maksudna mah ngarah caang meureun. Bedog diilikan dinangna nengne dinu caang. Malah si Radia jeung si Incang oge marilu ngilikan. Sanggis sadalila breh ku Mama Sutara kapanggih deui hiji gambar. Nu sarua jeung perah bedog anu tadi. Pok Mama Sutara ngomong ka si Radia katu Cincang. Yakin ayeuna mah barudak. Naon kitu Mama? Naon Mama? 2 bedog geus kapanggih sarta aya tanda-tanda anu sarua. Ieu teh lambang si kalingking. Tapi Mama can sugumaha teh lantaran tandana can kuat euy. Tah, dumasar kana kitu sok kadangan deui tanda-tanda sedena. Utamana pisan mah pariksa deui rorongkong-rorongkongna anu hijina sugan jeung sugan aya deui bedog anu sarua. Sok kuduaan ana mah neanganna. Cang, silang init. Ini sejeng dewek. Cek si Radia bari jeung molotot atuh ka si Incang. Pok atuh harita si Radia. Mangga mamakeun urang pelayaran deui ku abdi. Cek si Radia bari jeung ngaleos deui ninggalkeun guruna maksudna mah deuk neangan deui barang anu sejena. Terus telila dituturkeun ku si Incang bari pok harita. Urang kuduaan neanganana nya Radianya. Ngarah loban kapanggihna oy. Musik aya peso marek dibawa ku dewek Kunaon? Kunaon? Butuh heket parabot gelut. Ulah atuh sia. Bisi ngerewaan lantaran sok lagi bejana mah. Cek si Radia bari jeung ngareret ka si Incang. Geus kitu mah leos deui we muruk kana rorongkong anu hideui. Sanggeus tepi terus tungak-tengok tumpat tempo ayeuna mah teu sieun teuing. Da geus lila jeung asa geus wawuh. Malahan mah dina neangan oge kacida pisan imeutna. Da jeung deui ayeuna mah dibaturan ku si Incang Radia teh.
Telila antara gorehel si Incang ge manggih bedog. Anu katumpukan ku tulang taleng gancan dicokot bari pok harita ngomong. Si Incang kasih radia. Dewek oge manggih euy radia tuh. Bedog alus juga nama sarua jeung nu kapanggih ku maneh. Wah, urang satorkeun ka Mama Guru. Cek si Incang beri jeung ngagidig nyampurkeun guruna. Teu ngaret dikasih radia atuh leos si radia oge nuturkeun ka si Incang. Da hayang nyaho kana eta bedog. Tah, gening aya deui cicik kadiekeun euy, buru euy. Urang pariksa sintaliki aya gambaran jiga nu tadi eta wah henteu yo. Cek Mama Sutara jiga nu teu sabar. Atuh gancang ku si Incang song dibikeun eta bedog teh bari pok harita. Mangayangakeun Mama. Heh. Kadieu urang edikan, buru. Mama Sutara terus atuh neges-neges di eta bedog. Barang geus sadalila tetela aya tandan anu sarua jeung anu teu heula. Atuh pok Mama Sutara harita. Yakin jak. Naon kitu Mama? Naon kitu Mama? Ieu kilu bedog teh euy. Ngabogaan tanda-tanda anu sarua. Nu hartina eta rorongkong-rorongkong teh babaturanana keneh atawa sagolongan lain jeung musuh. Maksudnya ngan ayeuna urang kudu mikiran ngaranna euy. Nah saha hayu kira-kira dan nutuluan teh cik teguh kuduan yo. Cek Mama Sutara bari ngareret ka si radia. Terus ret ngareret ka si Incang. Ai si radia pok harita. Ulah seueur emutan Mama apaan tadi parantos diteguh ku abdi. Yen anu tiluan teh rongkong si kembar tilu. Ayeuna mah teu kadang ngemutan ngaranna lah. Nanging kedang ngemutan teh anu maehanana. Kitu numutkeun mamadagan abdi Mama. Benar dia. Mama oge satuju kana omongan ilaing bieu teh. Tapi kumaha ari pamadegan si laing Cang sia mah palahak-palahok wae ti tadi teuning. Cik teguh sia ku si laing. Rope nama pamadegan pun radia teh laras Mama. Sabab margi parantos kiat buktos-buktos nah kahiji rongkong teh aya 3. Janten pantas pisan pami disebat si kemar 3 teh. Atuh kaduana tandana oge parantos yakin 3 bedog nu kapenak teh aya tanda-tanda nu sami. Pada nandakeun muridna ni kalingking tah. Kitu pamadegan abdi mah Mama. Cek si Incang bari jeung manggut. Atuh pok Mama Sutara harita. Palinter euy boga murid teh syukur jang. Mama ge satuju pisan kan eta pamanggih ari lain geus ayeuna mah. Urang yakinkeun bae yen ieu rorongkong nu 3 teh tetela si kembar 3. Murid kepercayaan ini kalingking tah ayeuna cague urang tunah heula. Insyaallah enjing para pambiarsa. Dina mangsa tur acara nu sarua urang Bandungan lajenganana hatur nuhun lo kana mangrupi perhatosanana ujing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.